Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wallahu a'lamu bimuradi. Allah ngadawuhkeun, Allah berfirman, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan, memberangkatkan. Bu, Isra teh artina lamun zaman ayana teh giling. Naon? Giling teh naon? Jalan-jalan. Kalau kita membahas tentang Isra, berarti membahas tentang kisahnya Nabi Muhammad kenapa diisrakan. Nabi Muhammad itu sabab diisrakan, diperintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad agar supaya Isra sampai kepada Mi'raj. Itu sebabnya Nabi Muhammad hari takmah sedih nak kacidak-cidak pisan. Jadi Rasulullah teh hari takmah ker sedih, ker susah. Apa yang membuat Nabi Muhammad sedih? Apa yang membuat Nabi Muhammad susah? Yang luar biasa kesedihannya, Bu. Yang luar biasa kesusahannya. Bahkan sedihnya Nabi Muhammad tidak melebihi saat Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh ayahnya. Apalagi Nabi Muhammad itu yatim di kandungan, Bu. Nabi Muhammad itu saat umur 6 bulan wafat ibunya. 6 tahun ya, wafat ibunya. 6 bulan di kandungan, wafat ayahnya, yatim piatu, sedih. Seorang Nabi Muhammad kecil ditinggal oleh Sayyidatina Aminah, seorang ibu. Tapi sedihnya Nabi Muhammad tidak seperti saat Nabi Muhammad ditinggalkan oleh istrinya Sayyidatina Khadijatul Kubra. Sedih nanti kacidak-cidak pisan junjunan keur ditinggalkan wafat ku istrina nyaeta Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Makanya bohong lamun aya salaki ngomong cinta pisan leuwih ka pamajikan nyaeta ka anak. Lebih cinta anak daripada istri. Ah bohong. Cing gendong pamajikan sia. Ambek teu. Lamun anak digendong ku batur, moal ambek. Tapi lamun pamajikan digendong ku batur, ambek teu. Ambek. Leres teu? Gabung di mana-mana. Lebih banyak ketika kita sudah menua, ketika sudah sama-sama tua, aki-aki nini-nini, lebih tenang dirawat ku anak atau napi dirawat ku pasangan. Sangat urang mah hoyong teh lamun urangna ku geuring heula, pamajikan diurus ku salaki lamun geuring hoyong diurus ku pamaji. Allah nu hayang diurus ku budak mah. Lamun aya indung atau nabi bapak diurus ku budak, eta teh perasaan ngarasa ngarepotkeun ka budak teh, teu ngeunah diurus ku budak teh. Makanya kalau ada orang tua ada di rumah anak ngerasa numpangnya Bu nya. Lamun aya indung atau nabi bapak gitu cicing di imah anak ngarasa numpang. Makanya saeutik aya indung aya bapak sok bebarengan saimah jeung anak. Saeutik budak. Lobana kumaha? Milih di kampung sorangan bae leutik oge imahna. Leres? Padahal anak teh sukses. Anak teh beunghar, imah teh gede, duit loba, tapi
tapi sok hararese ngajak indung teh saimah teh kunaon karena ngarasa lamun indung cicing jeung anak bapak cicing jeung anak ngarasa numpang beda deui lamun anak cicing jeung bapak cicing jeung indung cicing di imah kolot eta teh asa boga sorangan we atuh leresnya indung na aya keneh bapak na aya keneh tos dianggep milik manehna padahal bapak na aya keneh lamun kunjung ka bapak kunjung ka mak balikna teh sok beas eta teh beasna saha beasna indung mak beasna bapak ngobok lamun jalan-jalan ke mertua sok aya we nu dibawa teh leres gitu tah kitu kanyaang indung jeung bapak mah beda jeung kanyaang bunda makanya banyak Bu saya punya jamaah ketika dia sudah menua berdua lebih betah dengan pasangan daripada dengan anak tengah Bu cicing jeung anak Bu berapa banyak orang tua yang diam dengan anak seperti pembantu di rumah anaknya incu dijagaan ku ninikna yeuh ngarawatan maneh ngajagaan maneh baheula capek jadi indung capek jadi bapak teh nah ayeuna kasih nitipkan budak maneh ka bapak maneh ka indung maneh da indung mah teu naon Pak Ustad ridho ikhlas sok we bae ari ridho ikhlas tapi ulah digawekeun indung di imah teh ulah digawekeun bapak di imah teh ieu mah mumpung indung da di imah mumpung bapak da di imah saudara rupa pagawean imah digawean ku indung aya begitu aya begitu terus incuna teh dimimiti sare nepi ka budang sare nepi ka sare deui sadayana diurus ku nini ya Allah dolang kasih teh lamun kitu ka indung dia lamun alasan gawe lamun alasan sibuk dia ulah ditindak urus ka indung maneh nyewa pembantu meh teu ngagawekeun indung dan memang nenek-nenek mah pantesna teh cocoknya dengan anak-anak sarwakap sorangan gitu makanya cocoknya nini mah jeung anak-anak cocok eta teh tapi teh cocok lamun nini ngasuh anak capek teh ngasuh budak teh Bu ingat jangan pernah mempekerjakan orang tuamu di rumahmu kalau ada orang tuamu datang ke rumahmu maka jadikan dia lebih daripada raja tamu terbaik yang datang ke rumah kita adalah orang tua kita ieu teh lamun aya ajengan ka imah disembungakeun disiapkan segala rupa Ustaz Aso lamun ngadakan pengajian wah ajengan di imahna disiapkan segala rupa tuanganana tapi lamun bapakna ki imahna nah udah si bapak kopi oge kadang-kadang teu dijieunkeun pesok itu bapak ya bapak maneh leuwih ti kiai komo aya indung ulin ka imah urang leuwih ti ratumu bahagiakan orang tuamu sebelum engkau akan melihat orang tuamu sudah menjadi jenazah bahagiakan ayahmu sebelum ayahmu akan menjadi jenazah kalau kamu sudah tidak punya orang tua akan terasa bagaimana dunia ini sepi tanpa orang tua urang mah saya rek balik ke Jawa Timur hoream kunaon bapak saya tos ngantunkeun 3 tahun ketika saya pulang sudah ada yang hilang siapa sosok seorang ayah tidak lagi saya temukan senyumannya ketika saya rindu padanya saya hanya bisa menatap batu nisan dan kuburan kalau saya rindu kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia maka saya hanya bisa menatap tulisan yang saya baca atas nama dirinya. Tak bisa deui ngabungahkeun indung, tak bisa deui ngabungahkeun bapak, lan bapak tos teu aya di alam dunia. Yeuh, urang ngurus bapak, urang ngurus indung. Nungguan maotna euy. Teu jiga urang diurus ku indung, teu jiga urang diurus ku bapak, nungguan naonna, nungguan gedena. Nungguan jak-jakna, nungguan umur lilakna, diurus nyawa taruhanana. Tapi lamun urang, jangankan nyawa bunya, harta oge jeung ngurus indung, yang ngurus bapak kadang-kadang sok perhitungan eta teh.
sok aya teu di dieu ngutangkeun duit ka indung, ngutangkeun duit ka bapana. Aya bapak teh butuh duit jang sabaraha Pak? 1 juta iraha balikan anak Pak. Oh, sok aya begitu. Paling mana jelema teh? Ya, namun misal ku bapak dihitungkeun sabaraha puluh juta, mungkin ratusan juta ngabiayaan maneh. Lamun ku indung diperhitungkeun sabaraha biayana, mimiti mengandung dan melahirkan kita semuanya terkabayar. Terkabayar. Uwais Al-Qarni pernah menggendong ibunya dari kampung Qarni ke kota Mekah. Beliau bertemu dengan Abdullah bin Umar dan beliau mengatakan, ya Abdullah bin Umar, aku sudah menggendong ibuku dari Qarni ke Mekah yang lamanya 6 bulan. Ari di dia aya teu ngegendong indungna nepi ka 6 bulan. 6 hari ngegendong indungna 6 hari aya. Kadang-kadang kurang teh capek ngegendong indung padahal ti kasur kasubur. Ngarasa terbebani leres henteu. Ya Allah, mugia anak urang sadayana sing saroleh. Berbakti ka urang sadayana. Amin ya rabbal. Apa kata Abdullah bin Umar, wes, meskipun kamu 100 kali gendong ibumu dari tempat kamu lahir sampai ke Mekah untuk haji dan umroh, berkali-kali setahun sekali ataupun setahun 2 kali kamu ke Mekah untuk umroh, maka tidak akan pernah bisa menggantikan jasa ibumu yang sudah mengandung dan melahirkannya. Ulah ngerasa hebat urang teh, masihan naon ka indung, meni sombong ngarasa pang solehna. Ya, urang teh teu soleh lamun masih kena hitung-hitungan kalau jadi indung, kalau jadi bapak. Leres teu? Ulah hitungan, ulah hitungan. Ibu bapak ibu dimuliakan oleh Allah. Kenapa Rasulullah sedih ditinggalkan oleh Siti Khadijah? Karena Siti Khadijah itu pengganti daripada ibu, daripada Rasulullah, yang memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad, yang mengorbankan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri daripada sifat Siti Khadijah ibu telebar lamun kanggo junjunan. Aya peribahasa kieu tah. Harta istri salah, sok itu henteu, sok bener teh lamun harta istri milik suami. Biasa kieu tah. Harta istri, harta suami, eta. Salahna teh. Harta istri milik istri, harta suami milik istri. Siti Khadijah teh pangbeungharna di kafilah Arab. Di bangsa Arab harita mah Khadijah teh pangbeungharna mah nikah sareng junjunan jadi pangmiskinna se-Arab. Tadina Khadijah pangbeungharna nikah ka junjunan jadi paling miskin. Nah bisa gitu teak hartana. Jang naon? Jang memperjuangkan perjuangan junjunan. Aya di dieu pamajikan anu memperjuangkan anu jadi perjuangan salakina bae ngajual cincin, lamun kanggo salaki mah sok jual cincin. Aya begitu? Ngadat sia. Lamun dijualnya punya. Da tadi teh yang ngerasa harta istri milik ari harta suami. Eta bedana jeung Khadijah deui. Makana urang lamun pamajikan nu kitu maot, atuh pati dipikir we ku urang teh. Sedih henteu. Alhamdulillah heueuh tiga nama. Tapi lamun Khadijah harita wafat, Rasulullah sedih, Bu. Rasulullah sedih berkelanjutan. Kenapa? Tidak ada lagi wanita yang membersamai, berdakwah, memperjuangkan agama Allah. Wanita yang besar hatinya, yang besar pengorbanannya. Jangankan harta nyawa ditaruhkan oleh Khadijah untuk Nabi Muhammad. Bahkan sedang hidupnya Siti Khadijah, kerhirupna Khadijah, ayat kabar ti Allah lewat wahyu. Naon dawuhan Allah di hadis qudsi, "Basyir 'alal Khadijah kana baitan fil jannah." Kabarkan kepada Khadijah, aya imah tos dibangun ku Allah taala kanggo Khadijah di surga. Di surga teh tos dibangun ku Allah imah hadiahna kanggo Siti Khadijah. Hari ibu-ibu tos aya kabar henteu di surga tos aya imah. Digana pantau nangke can kabuka euy. Komo imah nanya bunyi.
Ari Khadijah mah hidup kene aya kene tos aya kabar di junjunan jauhan Gusti hadis kudusi nyaeta Khadijah tos dibangunkeun imah di surga. Amalan naon nu diamalkeun ku Khadijah? Kelakuan naon anu diamalkeun ku Khadijah? Da tadi teh teu hitungan ka salaki, berkorban kanggo salaki, berjuang kanggo salaki, segala rupa hikmah segala kanggo salaki, ridho. Jangankan hartanya, nyawanya dia ridhokan untuk suaminya. Bahkan ada satu bahasa dari Khadijah ketika beliau menangis dan Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Khadijah, naha kamu nangis, naha kamu sedih, kunaon? Menyesal nikah dengan saya?" "Terus kenapa kamu menangis?" "Aku takut nanti kalau aku mati, wahai Rasulullah, engkau tidak akan ada yang menemani." Junjunan teh Bu disedihkeun ku Khadijah teh, sieun keur Khadijah engke maot, saha anu nyarengan anjeun wahai suami. Gitu kan? "Ya Rasulullah, jika tidak ada yang menemanimu, maka ambillah tulang benulangku untuk menjadi tongkat untukmu berdakwah." Inilah perjuangan Khadijah. Maka Khadijah tidak tergantikan Bu. Mohon maaf, ketika itu Khadijah menjadi istri Nabi, Nabi tidak berpoligami. Tapi ketika Khadijah wafat, Aisyah dipoligami ku junjunan. Padahal Khadijah janda umur 45 tahun, Aisyah 15 tahun. Nah, ari Khadijah tadi dipoligami, nah ari Aisyah dipoligami. Kunaon? Karena bedanya wanita yang spesial di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang dikatakan oleh Aisyah, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak cemburu kepada istri-istrimu." Harita Aisyah dipoligami ku junjunan. Dawuhan Aisyah, "Ya Rasulullah, abi teu cemburu ka Hafsah, ka pamajikan anu sanesna, tapi abi cemburu anu geus maot saha Khadijah." Ketika Rasulullah menceritakan tentang Khadijah, seakan Khadijah itu berada di sampingnya dan selalu menggema cerita Nabi Muhammad ketika menceritakan tentang Khadijah. Sampai membuat cemburu istrinya yang masih hidup. Nu dicemburuan teh nu maot Bu. Ari biasana nu cemburu ka saha? Nu hirup. Laras henteu. Aya nu maot mah syukur alhamdulillah geus modal saya teh. Ieu mah henteu. Nu dicemburuan ku Aisyah teh anu Khadijah anu tos ngantunkeun teh. Kenapa? Kata Nabi, Khadijah sudah wafat. Khadijah tidak ada di dunia, tapi Khadijah masih hidup di dalam hatiku abadan selama-lamanya. Tidak ada hak untuk siapapun cemburu kepada Khadijah, karena tidak ada wanita yang bisa menggantikan Khadijah. Sentuna fid dunya, tabzuna fil akhirah, bi Khadijatil kubra وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سرينا سألتنا في الدنيا فمسونا في القرآن بخادجة الكبرى Ibu, traskeun. Singkatna Rasulullah sedih ditinggal ku Siti Khadijah. Ku Allah Ta'ala diperintahkan oleh Jibril untuk merefresh kesedihan Nabi dengan Isra. Jalan-jalan Nabi ke pantai atau Nabi ke masjid? Ke masjid nih.
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, kuning aku ibu bapak sadaya. Lamun urang aya masalah, lamun urang aya kasusah kasulit, ya ulah nambah masalah jeung meakeun duit. Kumaha carana? Dateng kanu mintakeun duit. Lamun urang masalahna duit. Lamun urang boga masalah rungkan ya teh pikiran loba. Ulah urang niiskeun teh cicing di sungai, bisa bunuh diri ke kasukan setan kumaha? Solusina lamun urang boga masalah, urang kasusah, urang keur mikir segala rupa anu di alam dunia dipikir tak kuat urang, solusina kumaha? Masjid sujud. Maka masjid itu adalah isim zaman makanus sujud. Masjid itu ada artinya tempat sujud. Bahkan Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah ketika kesedihannya yang sangat luar biasa untuk kemana? Hilingna kemana? Ke masjid dititah sujud. Allah resep ningali hambana anu sujud. Saya sering bilang sama istri saya dan saya sering bilang ke jamaah saya, kalau engkau mau menjeritlah ketika kamu sujud. Kalau ketika engkau mau menangislah ketika kamu sujud. Jangan kau tunjukkan tangisanmu kepada orang banyak. Jangan kau tunjukkan masalahmu kepada orang banyak. Iya mah, aya masalah teh. Sadayana uningan. Kunaon? Status di WA. Aya begitu? Status di Facebook, gambar curik teh kunaon? Masih aya salah. Dia lamun masih aya salah kita kudu bereja ka sasaha. Lamun aya masalah teh kudu curhat ka sasaha. Sujud, jerit, nangis ke Allah. Biarlah Allah yang tahu jeritan hatimu. Biarlah Allah yang memperdulikan dan memperhatikanmu. Dan Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Aku dekat. Apa maumu? Curhatanmu apa? Apa masalahmu? Aku dekat. Dan Allah ketika melihat hambanya sujud, Allah tepak, Bu, ngadawuhkan ke orang sadayana, mada uridu ya ibadi, mada turidu ya ibadi. Apa yang kau inginkan wahai hambaku? Apa yang kau inginkan wahai hambaku? Itu yang didawuhkan ke Allah Ta'ala ke orang sujud. Mada turidu, apa yang kau inginkan wahai hambaku? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya orang lamun sujud teh sing lillah. Orang lamun sujud teh kadang Allahu Akbar kan sujud. Sing lillah sujud teh komo sujud terakhir. Junjunan ke lamun sujud ku nepi ka paha teh bengkak. Ditaros ku Siti Aisyah teh, Pak. Ya Rasulullah, lihat kakimu bengkak. Lihat wajahmu lebam. Karena terlihat air mata yang menangis. Nabi Muhammad lamun sujud teh pasti cerik. Pahana bengkak, ditaros ku Siti Aisyah. Nah kitu-kitu teuing sujud teh. Nah kitu-kitu teuing ibadah teh. Bukanna anjeun dijamin surga ku Allah Ta'ala. Naon nu diperintah ku anjeun wahai suamiku? Apa kata Rasulullah? Afala takuna abdan syakura. Apakah aku salah kalau aku jadi orang yang paling bersyukur? Dan yang dipinta oleh Nabi Muhammad di dalam sujud tidak ada lain adalah keselamatan umatnya di akhir zaman agar supaya bisa bersama bertemu dengannya di surga. Allah, Bu, junjungan tengah istighfarkeun urang sadaya. Junjungan urang teh mentakan hampura kanggo dosa-dosa urang sadaya. Bahkan junjungan sehari nak 100 kali tobat ke Allah sanes kanggo anjeunna, tapi kanggo saha urang nukara tobat, urang nukara istighfar, nu sok maksiat, ku junjungan teh ditobatan. Bahkan junjungan ke dia mengakhir di hari kiamat nu diteang teh Bu saha umatna, nu dibakal ditulungan ku junjungan di neraka teh umatna. Ngadawuh junjungan kumaha? Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk pendosa-pendosa besar dari umatku. Maka hati-hati, jika ada pendosa, jangan kau benci pendosanya, yang kau benci dosanya. Karena belum tentu pendosa itu bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan dia bertobat kepada Allah, maka dia lebih baik daripada engkau yang merasa suci. Engkau sebagai ustaz, engkau sebagai kiai, engkau sebagai orang yang ahli ngaji, jangan merasa dirimu lebih baik daripada pendosa. Karena belum tentu
dirimu dan dia di hadapan Allah, mana diselamatkan di akhir hayatnya. Urang mah can tantu keneh Bu, nusok ngaji teh nya, can tantu keneh nu ahli maksiat teh, can tantu keneh lamun urang bisa selamat engke di akhirat. Tapi biasakeun urang sadayana tobat istighfar. Urang mah doraka teh lain ngan ukur dosa, ibadah urang oge istighfareun keneh. Saha nu nganggap ibadahna hebat, saha nu nganggap salatna khusyuk, saha nu nganggap baca Qur'anna fasih, mana hayang kuninga jelmakna nu mana nu nganggap eta salatna khusyuk. Lihat gambaran salat khusyuk teh Bu, sahabat keur perangnya, keur perang benang ku panah kena ka punggungna, eta teh nyabut panah teh ngeri, eta teh ku sahabat teh dititahna nyabut panah di punggung, nah punggung gitu ya, di punggung teh lamun keur salat benang ku panah nusuk ka punggungna, apa kata sahabat, cabutlah panah ini ketika aku salat. Allahu Akbar, dicabut panahna teu karasaeun nyerina, eta khusyuk. Lamun urang ateul saeutik oge alah gegerewekan namanya, eta salat urang can panggih Fatihahna kumaha, teuing bener teuing henteu, syarat rukun fiqliyahna qauliyahna, komo nu tara ngaji mah teu ngarti fikih kumahana, alah istighfarun sadayana ibadah urang. Lamun teu kana junjunan cilaka urang teh di neraka salilana, tapi junjunan ngadawuhkeun ka urang sadaya, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat kami bakal asup ka surga euy. Amin. Kecuali anu embung, ari ibu embung hayang ka surgana. Embung hayang. Tidak akan ku abi nyampunya sing dienggalkeun ka surgana, sing dimaotkeun sa gerak amin. Amin. Sing dipondokkeun umurna. Balik ti ayeuna semoga Israel ngiring ka imah langsung dicabut nyawa ibu amin. Maka amin. Ulah ayeuna ayo yang ka surgana iraha. Urang mah hayang ka surga tapi kumaha we jadi kene bentar. Beres teh. Hoyong ka surga tapi embung mah kudu nama urang teh hoyong maot teh Bu lain sieun ka maot. Da maot mah leuwih ti nikah. Lamun nikah mah sok aya bahasa selamat menempuh hidup baru. Tah hidup baru teh geus maot urang teh. Dadak karepot urang di alam dunia. Eta teh istek kadadak lamun teh is maot heulana ngaheulaan utak ase cek teh is. Dadak Kang Ase sudah cukup sakit hatiku untukmu. Alah. Dadah Kang Ase sudah cukup aku direpotkan olehmu. Capek jadi TNI teh Bu. Kudu ngurus madrasah, ngurus barudak, ngurus salaki. Lamun maot mah anu diurus kan? Leres teh. Jadi hidup baru teh lamun geus mah bagja bahagia bebas lamun geus maot teh Bu. Ad-dunya la taraduna kejar. Ngagawekeun urang, ngarepotkeun urang, beban urang dunia teh teu aya anu hirupna senang terus teu aya. Nu senang sementara, nu sangsara ge sementara, nu beunghar sementara, nu miskin sementara euy. Kabeh sementara di alam dunia teh ulah ngarasa maneh lilahna sa beunghar salila teu, lamun maneh geus paeh mah geus beunghar teh teu aya anu maneh teh. Eles sedap. Jadi urang mah kudu kumaha hirup teh Gus. Urang mah lamun dipasihan nikmat syukur, dipasihan musibah sabar eta we kunci hirup teh. Nyambungnya? Tah, nu hese teh sabarna. Makanya terakhir. Aduh, terus setengah 12. Terakhir. Bu, ingat-ingat ku Ibu. Ciri jelema anu dipika cinta ku Allah. Cirina jelema anu dipikanya ku Allah. Ya, ingat-ingat Ibu, ingat-ingat Ibu. Ciri na jelema anu dipika cinta ku Allah. Ciri na jelema anu dipikanya ku Allah. Nya eta jelema bakal dipasihan ku Allah Taala ujian anu banget gedena. Ingat. Ieu teh ciri jelema dipika cinta, ciri jelema dipikanya Allah bakal masihan ujian anu pang gede-gedena ujian. Asyaddul musibah musibatul anbiya wal mursalin. Ujian nu pang gedena teh ujian para nabi dan para rasul. Maka ujian abi jeung ujian ibu beda. Ujian Ustaz Ase jeung ujian abi beda. Kita beda cerita karena kita beda kelas. Betul? Saya punya jamaah
Kemarin dia meninggal anaknya umur 4 tahun. Tapi dia tegar, Bu. Dia bilang sama saya, Gus, saya sedih. Anak saya meninggal dunia di umur 4 tahun. Dia menangis. Saya bilang apa? Kang, akan diuji dengan anak yang meninggal dunia di umur 4 tahun. Saya punya anak umur 5 tahun, Kang. Terkebayang ku saya. Lamun anak saya maut, terkebayang. Badan stres saya teh. Tapi akang mah kenapa? Karena akang tos dipanteskeun jeung ujian ieu. Abi mah cantan tuh bisa, meskipun Abi tukang ceramah ngomong ka batur sabar. Cantan tuh bisa ngelakukan sabar. Laras sudah. Tapi akang mah tos dipanteskeun jeung ujian anak, sabarna oge tos dipasihan ku Allah Ta'ala. Minta ka Allah, Rabbana afril alaina sabaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Penta sabar, Bu. Dan nu dipikanya ku Allah, dipika cita ku Allah, pasti jami anu tak sabar teh pasti sesarengan acara ujian. Bahkan salah orang terdahulu, para ulama, para wali, kalau mereka tidak diuji oleh Allah dalam hidupnya, eta teh hariwangeun. Nah, hanya urang teh teu jiga batur kemarin adanya urang teh salakina maot. Ari urang jak-jakeun salaki. Irahannya maot salaki. Urang kamarin kadenge kahuruan, urang masih kene aya iman. Nah, urang teh tara diuji ku Allah ningali batur jika samsara, nah urang teh bahagia wae gitu. Ji bawa-bawa maneh teh dipika cinta ku Allah. Bawa maneh teh dipikanya ku Allah, maka teh dipasihan ujian ku Allah. Saya dulu ketika nyantri 5 menit deh, ya. Akan nyantri tiba aya ilmu na kieu teh ngabedakeun guru nyaah ka urang jeung biasa ka urang. Aya murid anu dipikeun nyaah dipikaresep ku guruna, aya murid nu biasa-biasa wae di mungguhan guruna gitu kan. Saha murid anu dipikaresep, anu dipika cinta, anu dipika nyaah ku guruna, murid anu sok dititah wae. Asli Bu, lamun guru geus cocok ka murid, ka mana-mana diajak, ka mana-mana dititah. Makanya ketika ada murid di pesantren, nah guru teh tara ngajak saya, guru teh tara nitah saya, eta teh guru teh peduli ka maneh, teh nyaah ka maneh, tidak spesial kamu di hati gurumu. Meskipun kami keluar dari pesantren dengan ilmu setinggi gunung, setinggi langit, tapi kalau hati gurumu tidak ada namamu di dalam hatinya, maka tidak akan barokah kamu jadi santri. Maka punten, ieu teh hasil dipikanya ku guru, dipika cinta ku guru. Abdi mah di pesantren baheula teh lain tukang ngaji, lain tukang ngapalkeun, tukang gawe. Dititah gawe wae ku guru teh. Dititah gawe wae. Dan abdi mah resep gawe teh. Teresep ngaji, da ngaji mah teu bisa abdi mah gitu kan. Ditarekan wae lamun ngaji, ari maneh ngaji teh bisa dikepret ku guru teh. Ayeuna dikepret ku guru dilaporkeun asli. Lara sudah pundung wali murid lamun aya anakna dikepret ku guruna. Abdi mah dikepret ditajong pernah, diciduhan pernah Bu. Keur ngaji macam gok teu bisa harita. Ghairil maghdubi ku guru teh celangap sia. Diciduhan abdi teh gara-gara macam gok teu bisa. Alhamdulillah ayeuna mah wontot. Nah, saya macam gok gara-gara cidu guru dikunyah ku abdi. Lamun ayeuna diciduhan ku guru na abdi ge lumutan asli. Terus teh dicarekan ku guru teu terima pada murid teh. Digebuk ku guru na dilaporkeun. Yeuh, bapak abdi masrahkeun ka guru abdi harita pesantren dipasrahkeun kumaha? Kiai, lamun anak abdi gitu kan? Anak abdi balik karena eureun can beres gajina. Diusir karena pelanggaran anak. Pak Kiai punten, jangan pernah biarkan anak saya hidup di pasihan bedog ka Pak Kiai ini. Dititikeun bedog ka guru abdi teh. Ieu bedogna kamu nyembelih anak saya. Ridho demi Allah, moal nuntut anak saya paeh lamun dipaehan ku Pak Kiai. Di dia kumaha? Di dia kumaha? Lamun dipaehan ku Pak Kiai kumaha? Bukan dipaehan cumi salating oge jadi masalah.
lamun guru nyaah ka murid pasti beda eta murid dipikanya anak dengan cara diajak dititah pokoknya beda we kitu oge Allah nyaah ka hambana Allah cinta ka hambana Allah rindu ka hambana pasti Allah masihan ka hamba tersebut dengan ujian yang berat. Semakin berat ujian, semakin bebanmu berat dengan memikul ujian, maka semakin kelihatan Allah cinta padamu. Semoga kita semuanya dicintai oleh Allah. Amin.